cara FPI. FPI teh sabilillah. Maksudnya naon? Maksudnya gerakan aya nu mayar teh aya nu tadi negara teu malah dek dibubarkeun. HTI dek dibubarkeun. Emang kumaha kitu? Wallahu alam kumaha mah seperti menjelas mah di Indonesia mah kitu bae. Kitu bae pokona mah geus. Sebab cenah HTI kan menyalahi masa dek nyeun khalifah. Geus encan nyeuna. Encan atau tinggal boleh diizinan we nyeun khalifahna. Dawana teruskeun hiji-hiji atuh. Lamun manehanana heueuh terus lamun teu dek nyeun khalifah we kara. FPI naon teu salahna make dibubarkeun segala. Maka jeung dianggap teroris. Naon kesalahan-kesalahanana? Ketika negara membahas teroris, jatuh ke FPI, jatuh ke HTI. Berarti kan orang ieu budaya ieu sabaraha poin eleh deui bae. Perang urang. Mentak urang mah kadang sok prihatin, kok kieu sih? Nu teu jelas. Nu teu jelas perjuanganana. Diluluskeun nu jelas perjuanganan henteu berarti kan wari Islam teh keur terpuruk di Indonesia. Sementara ieu urang carita peperangan budaya seperti eta kalah terus padahal ketika aya gempa bumi paling nonjol FPI. Di mana aya kejadian FPI? Urang kan henteu neuleuh sebelah mata jelas. Kulamangan sakadar mengamati doang jaka dituntun naon henteu ngan mengamati doang jahil itu FPI. Masya Allah Aceh FPI perang waktu di Parincitan teh di mana Poso FPI Banten kamari FPI itu FPI tapi dianggap teroris ini kubahasi ieu lalakuan gitulah haju kubata henteu kumaha sebab nu boga FPI teh disambarutkeun ka ditu ka ISIS. Ente bahkan teu nyaho nu mantak dianggap teroris aya ISIS. Nah, panjang tah dongengna. Berarti kan asup ka ranah politik. Lamun urang geus asup ka ranah politik nu heueuh jadi henteu, nu henteu jadi heueuh. A jadi Z, Z jadi O. Kitu mah teh aing mah kitu bae geus pokona mah. Ranah politik mah tuh kitu. Henteu puguh. Henteu puguh ranah politik batu. Nah seperti kuari sabaraha nu mendem naon kesalahanana ranah politik mah seperti eta bae. Aya positif dan negatifna. Politik atuh ngaranna ge. Satu sisi mengangkat, satu sisi ngejeburkeun. Seperti etalah politik. Aya nu dibuat dan dijieun. Politik mah tuh geus gede bae. Lamun geus asup ka ranah politik mau tidak mau cemohoan bakal aya. Tindakan selanjutnya bakal aya. Kemudian itu pangalem pujian bakal aya. Asal asup karena politik seperti eta. Wali kiai asup karena politik moal jauh teh eta diomongkeun, disanjung, disanjung. Ngagejebur sorangan. Politik karena tah ieu urang lamun nyaritakeun kok FPI dibubarkan aya naon? Sebab internasional. FPI dibubarkan sebab diasupkeun dianggap teroris dan lain-lain sebagainya. Politik ngaranna.